Saha anu bakal jadi presiden teh? Hari ciri-ciri nama ieu teh geus kaimplang ieu teh. Da cenah mah Ratu Adil teh bakal muncul ieu teh Ratu Adil teh. Ngan jigana ieu teh nya punten-puntennya lain sanes abi ngaleuwih ieu teh punten. Aka di dia dengan? Heeh. Kebeneran atuh. Heeh nya tadi dia alah. Kita kehujanan kan gitu. Di mana bete kehujanan teh? Iya, Cilemur. Heeh. Tiris. Oh atuh naon ngopi atuh? Bi. Kan aya? Bi. Aya kopi. Kopi, Bi. Ya si Aka cenah rek eta. Kopi. Kopi biasa, Bi. Biasa ya orang Sunda kopi hideung. Sarwajang kulit. Rokok saha ieu, Kak? Wah sok. Cing Kari. geungannya. Budak eta. Budak Aka eta. Lain bete panggih bete mana bete solokan nuturkeun ka dieu. Itu ning budak teh. Hideung leutik hirup deui. Cing sakantenan, Kang. Alah, urang teh kieu geuning nya. Hirup di nagara teh Keur loba kesusahnya kayaknya. Bameurnan tereh manehna teh nya tereh pemilihan meureun nya teh Tahun 2024. pemilihan presiden meureun nya ieu teh. Nyata Kak ieu abitnya. Jauh-jauh abis Cilemur. Geus saminggu Kak abdi teh urang jentul ini. Urang lima mikiran saha ya anu bakal jadi presiden di tahun 2024. Bakal aya wae pasti aya presiden mah. Cik Aka. Ramalan Aka saha anu bakal jadi presiden teh? Hari ciri-ciri nama ieu teh geus kaimplang ieu teh. Da cenah mah Ratu Adil teh bakal muncul ieu teh Ratu Adil teh. Ngan jigana ieu teh nya punten-puntennya lain sanes abi ngaleuwih ieu teh punten. Cenah mah cek implengan mah leutik-leutik ieu teh hideung, galing, hirup di cenah ieu teh. Eta anu bakal jadi Ratu Adil. Punten nah Kak jadi punten ka abdi namanya teh. Nya maksudnya kieu sanes ngalalangkungan gitu nya sanes ngalalangkungan nya ka tiasa Aka. Da abdi mah teu tiasa naon mata abdi Pilih gitu dongkap ka dieu oge. Ieu teh implengan teh sapertos kitu gitu. Da ceuk implengan abdi mah ieu teh anu bakal mimpin Indonesia teh 2024 teh engke teh anu bakal teh mengayomi masyarakat, anu adil, engke teh anu jadi plus pelayan masyarakat eta teh anu jalmina teh ciri-ciri teh hideung teras alit-alit galing implengan teh. Tapi hirup eta Kang. Ya hirup atuh pangentennya kumaha ari eta mah Bilih. Hideung nya nyon. Tapi punten nya ya punten sanes ngalangkungan. punten. Nah, Aka jadi punten di ka abdi eta. Nya bilih gitu nya bilih ieu bilih kalangkungan gitu. Da geuningan mohon hideung galing gitu. Tah kinten-kinten Kak. Eta ramalan teh laras atanapi ngukur obrolan Aka unggul eta teh. Tapi da iser sepuh mah aya teh dina cacandran. Janten cacandran teh kaituna teh sawala ini gitu aya sawala. Sawala hana caraka dasawala geuning gitu. Eta teh. Jadi urang teh aya dina titik temu akhir. Jadi hiji dina temu titik akhir teh hiji-hijina cacandran anu bakal mimpin Indonesia teh anu disebutna Ratu Adil teh nyaeta
ciri-ciri teh eta gitu anu tadi tos dicarioskeun gitu. Eta bakal nuju sarang koyong masyarakat teh Kak. Bakal insya Allah Negara orang bakal sejahtera. bakal sejahtera. Teras pangenten naon istilah nama sembako bakal marirah gitu. Teras pangenten Gening Bang Junaid mah. Lingi Bang. Alhamdulillah. Iya, abdi teh nuju ngobrol ngobrol. perkawis Perkawis Presiden tahun 2024 politik Kak. kumaha eta teh Nyari saur anu namanya pamendak si Aka. Jadi ciri-ciri anu bakal mimpin agar urang teh leutik, hideung, rambutnya galing. tuyul atuh tuyul mah atuh mah nya tuyul galing tuyul pan botak tuyul mah Iya. Tah eta saurna teh anu bakal mimpin agar urang teh anu sebat Ratu Adil teh nya kan nya. Ratu Adil Tangke sembako ge bakal mirah pan kan. bakal insya Allah sebatas sembako gitu nya minyak anu karitulah minyak sayur nu karitu bakal insya Allah bakal stabil gitu ngan urang teh meureunnan hiji gitu dina kete ningang persiapan pemilihan teh ulah wayahna ulah wani-wani narima duit anu sakira-kira sehari tahun gitu. Contohna kumaha tah? Ya contohna urang dibere kaos ulah diterima dibere duit ayeuna urang 50.000 contoh sapoeun tong diterima gitu. Tapi kumaha urang pira ku sangsarana urang bakal nang ke 5 tahunan sangsarana pas aja nu mere. Ari duit mah nya Kak keun bae dibawa ge nya. Ngan milih mah kumaha urang gitu. Milih mah gitu. Tahu ya deh kalau tadi Kak kita saha teh jalamina namina manawi tiasa diimplang deui. Nyala sok Sidik ngamat deui wios lah pointen. ieu mah sidik ieu mah. Ngan kawalah panjang lebarna meurna ieu mah kudu mutih heula ieu mah, kudu mutih heula. Jadi ieu penerawanganna kudu rada tenang ieu mah. Da hiji meureun sasajen kudu siap ieu teh. Ari Aka ini nuju tenang atau nanti nuju Ieu mah da hese goncang. jadi teu konsen gitu ya, teu konsentrasi. Da ieu teh masalahna kudu aya sasajen. Masalahna mah. Jadi kayak lah amang lah ke bumi kayak itu. Insya Allah ku abi pengen bakal di kumaha bakal di Terawang nu langkung ieu mah nu anu langkung jelas nama gitu. Itu kan seueur pisan ieu na ieu teh naon istilah nama disebut teh mas kawin kudu mas kawinan teh cara penerawangan teh sebab mas kawin teh di kedaya sasajen gitu. Naon wae tah? Ya bangsa menyan bukan itu kan ayah itu teh teras konye teras ayah panglai kayak ku abdi eta jadi di sareatan Naognya nog eta kada ayah eta teh kayak punten Kak abdi teh upami Aka ngobrol masalah naog asa emot dongeng kapungkur bening di Mekah teh anu tiasa carios teh ning kumaha cik nyebatkeun ieu anu nyebatkeun badai meser nog tapi Haji Sadun eta teh mah babaturan teh lemur Haji Sadun eta mah si ontohon teh balik eta mah teh bahasa Arab teu bisaan bahasa Arab bahasa Indonesia teu bisaan da bahasana bahasa Sunda main nama mau ngaji ka itu cari tanda kieu maenna teh di dieu teh sidik naon boga rezeki biasa we menang buburuh tuna gitunya maenna teh hayang niatna bener hayang ibadah haji mengangon doma maenna teh loba domana jual tapi ka di saat eta geus ngumpul duitna naik haji ka itu ngan dikersakeun sakloter eta teh manehna teh di dituna teh teu nyiapkeun di ditu teh naon disebutna bangsa nyiapkeun dahareun nya makanan nu kali itu ditu teh mekal ti dieu jadi di ditu teh masak sakloter eta mah gitu masak mekal ti dieu nya panganten teu di ditu jadi balanya teh tah waktu harita teh si Sadun teh nya Aki Sadun dina kebetulan teh dina kloter maneh teh jadi di ditu teh teu nyiapkeun catering nya meureun mainna kapaksa balanya
kebalanya ke pasar kudu tapi dah masak nya. kudu masak gitu nih di kelompok manehna teh. Kebun budak eta ka mana? Kemana berenang sare jika beren ngoleset ke mana ka Itu pos we gardu nya. berenang Yang kacai. itu ngaringkuk nih tuh di pos gardu nya ansuan tohon Ya kumaha? kan pas pisan gitu kebenaran anu eta teh anu daragang teh kurang Indonesia keneh aya di ditu ngan bahasana bahasa Indonesia Tebisan bahasa daerah nya. bisa bahasa daerah dan mah kan di Sunda datang Sunda we betul, main teh si sadun dek ka eta ka nu rek meuli ieu rek meuli nog gitu nya sembako pas susan eta ketrok da tuh di kampung teh meureun maehna mah punten nah cenah aya puntenannya ya cenah dapah cenah kitu Cek anu jual nanti. cocok nu ngajualna teh cenah aya nog cenah apa nog cenah gak ngerti saya kurang sa eta teh Cek anu jual nanti. cek nu ngajual teh apa nog saya gak ngerti cenah nog cenah. Aduh saya gak ngerti nog cenah apa nog Cek anu jual nanti. bingung cenah sadon teh kumaha cenah